Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak guru anu kusim kuring dipika hormat sareng rerencangan anu kusim kuring dipika cinta langkung dipayun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala kulantaran nikmat sareng hidayahna urang tiasa kumpul sasarengan dina acara praktek bahasa Sunda ieu. Oge teh hilap shalawat sinareng salamna hayu urang lungsurkeun ka junjungan urang sadayana yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, ka para sahabatna sareng ka urang sadayana salaku umatna dugi ka akhir zaman amin ya rabbal alamin. Hadirin sadayana, dina danget ieu sim kuring bade ngadugikeun diantara ngeunaan panyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Naon anu disebut narkotika teh? Narkotika lamun dina dunia medis nyaeta obat bius atanapi penenang pasien anu rek dioperasi. Narkotika teh mangrupa zat adiktif anu matak ngabahayakeun jeung ngajieun kecanduan keur anu ngagunakeunna. Oge ngajieun karusakan otak motorik jeung saraf motorik. Lamun terus-terusan dikonsumsi bakal nyebabkeun kageloan anu atawa nu leuwih-leuwih parahna nyaeta kamatian. Tapi hadirin sadayana, lamun di zaman kiwari mah loba pamuda-pamudi teh ngagunakeun narkotika kur saukur gagayaan hungkul. Bari jeung teu apal anu matak ngabahayakeunna ka nyawa urang. Hadirin sadayana, jelema anu ngagunakeun jeung ngedarkeun narkoba lamun terus-terusan dikonsumsi atawa lamun kapanggil ku polisi, manehna bakal langsung digerebek diasupkeun ka penjara tanpa hiji syarat. Manehna bakal dipika asing ku masyarakat moal meunang ka pagawean jeung anu sajabana. Tah kulantaran kitu hadirin sadayana, nu matak urang tong sok daek ngadeuketan saeutik-eutik oge kanu ngaranna narkotika teh atawa zat adiktif anu lainna anu matak ngabahayakeun jeung ngajieun kacanduan atawa jeung ngajieun urang masa depan urang ruksak. Kulantaran kitu mengpeung urang ora keneh, mengpeung urang sakola keneh, hayu urang diajar anu soson-soson guna ngacapai harkat jeung martabat derajat bangsa Indonesia. Kulantaran kitu hadirin sadayana sakitu wae anu kapihatur ti sim kuring hapunten bilih aya kalempatan dina cariosan atanapi carios anu teu merenah kana manahna. Moga-moga sing manfaat khususna kanggo sim kuring umumna kanggo urang sadayana. Akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.